Kangjeng lahir ke alam dunia ndek nyampurnakeun akhlak urang nu sakitu jauhna jarakna sakitu jauhna masana tetapi urang kasorot ku Kangjeng Nabi hingga urang teu hese capek iman ka Allah iman ka Kangjeng tur nuturkeun beuh di Cilongok lamun lain kasorot ku sinar Kangjeng Nabi moal aya muludan tapi ieu mah unggal musola muludan kabeh wallahu alam panitiana korupsi jeung teuna wallahu a'lam itu jelas muludan Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kangjeng Nabi teh dina Al-Qur'an ku Gusti dijelaskeun wa innaka la'ala khuluqin azim. Kangjeng Nabi boga akhlak na anu pohara pisan agung ku akhlak etalah jelema bisa luhur pangkat. Harga seseorang tergantung akhlakna. Lamun akhlakna saeutik hargana ge murah. Malah mun eueuh akhlakan mah atuh sarua jeung nu disolear teh. Ieu ge aku ngan eueuh buntutan doang. Mun boga akhlak setengah atuh mahal hargana. Komo leuwih teh setengah. Jadi tergantung kumaha akhlak. Kangjeng Nabi nu mantak dibahasakeun dina berjanji anta syamsun anta nurun fauqa nurin anta syamsun anta badrun. Anjeun teh wahai Muhammad syamsun lir teu beda jeung panon poe. Begitu panon poe nyorot masya Allah katingali jelema poe peuting jol panon poe nu kasep kaciri kasep nu geulis komo nu geulis mah rada remeng-remeng endekna kadeuleu bae hideung kadeuleu kadeuleu ku panon poe mah kabeh isuk-isuk begitu panon poe timbul ya Allah eueuh nu teu kadeuleu boro jelema hewan jarum potong ge nu ragag kadeuleu kabeh eta panon poe kasorot kabeh ku panon poe anta syamsun. Nah begitu Kangjeng Nabi lahir jauh urang jarakna tapi sorotan Kangjeng Nabi na masih aya disorot ku Kangjeng Nabi ajerus di akhlakna kadeuleu si eta sarua kadeuleu rek lupat ka mamana rek sebab panon poe Kangjeng Nabi mah leuwih pohara atuh ieu mah pokona deuk nyumput ka mamana ge dep kolektor teh nuturkeun bae kadeuleu ieu sorotan Kangjeng Nabi mah masya Allah. Bahkan panon poe mangan sakadar nyorot jang urusan-urusan dunia tapi Kangjeng Nabi menyorot bisa nempo ke alam kubur. Sorotan Kangjeng Nabi bisa nempo ke alam akhirat, bisa nempo surga, bisa nempo neraka. Ieu urang diuk di dieu lantaran aya panon poean di kolbu urang. Panon poe Kangjeng Nabi bisa diuk simpul di dieu aya sorotan Kangjeng Nabi. Taha urang sebagai umatna bisa caang seperti Kangjeng Nabi nyorot ulah wakas sa Indonesia heula urang mah nyorot teh Kangjeng Nabi mah sadunya
Urang menyorot desa kabupaten baheula luhur teuing sa kabupaten mas sa kecamatan ulah sa kecamatan teu lega teuing sa desa ge masih keneh lega teuing ieu mah lah sa RT ge ieu masih keneh panjang jeung lega teuing sa imah bae pamajikan geus teu kasorot ku salaki sebab salaki eueuh cacaang. Jadi ayah salaki teh di imah teh pemajikan teh ringrang perasaan asa di neraka jahanam. Teu kasorot ku salaki teh di imah teh. Kitu kene salaki aya di imah mun pemajikan eueuh panon poean, eueuh adab, eueuh akhlak atuh salaki ngumbara teh di imah. Imah nang nyieun nyana nu mere dahar pemajikan nyana kendaraan nu nyana tapi di imah teu dek ngomong manyun bae sial itu jadi di imah teu kasorot pemajikan teu kasorot ku sinar salaki teu kasorot ku sinar pemajikan sinar Kangjeng Nabi yakni akhlak. Nah iyalah bakal jadi ngumbara di imah ge boro-boro yang nyorot sa RT sa desa sa kecamatan di imah bae ge ieu pasini malun di imah pasini jeung tatangga pasini lantaran eueuh sorotan Kangjeng Nabi. Sok gerage kurang randapan geus datang ka mana ieu aya sinar Kangjeng Nabi di kolbu urang. Kiai Haji Jamal mah di Pandeglang ka dieu nyorot nyana. Nya dan deuk nyidaran di dieu. Masyaallah horeng nyana ge bareng balik ribut. Horeng ara rese. Masyaallah karim. Saki orang boga pemajikan karak hiji lamun dua atuh geus mun dua mah tsunami asal tah sidah bantat belajar urang berakhlakul karimah nuturkeun Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghalli anta misbahus suduri ba eta lamun didongengkeun dicaritakeun moal anggeus datang ka subuh kakarat anta syamsun doang panon poe Kangjeng Nabi mah 14 abad nu silam Kangjeng Nabi masih nyorot ka dieu ya Allah ya Rabbi terus kuari orang bisa nempok ke alam kubur sorotan Kangjeng nempok ke jembatan Shiratal Mustaqim sorotan Kangjeng nempok ke surga sorotan Kangjeng mantak ulah hese-hese orang hayang luhur di mata Allah deketan Kangjeng Nabi cara ngadeketan Kangjeng Nabi lobakeun maca sholawat ke Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabaraha kiai ulah loba-loba sapeting 4444 jasa emang sia mah kos kitu oh dibere 4444 teh agoak 444 loba ting 44 loba keneh opat nah dasar siapa neraka opat dek sinaran kumaha Gusti Allah batur madalail ieu mah opat bae ge masih nawar keneh bae lah geus bodoh teh ku Bang Haji bae ya tah ieu deukeutan Kangjeng Nabi teh anta syamsu sinar Kangjeng Nabi pohara belajar tapi belajarna kudu boga guru jeung guruna nu bener salah guru bahaya salah guru bahaya sia boga guru mbah Google
aya jelema bangsawan boga anak ku dedeh jeung nyaahna dididik anak teh bahasana supaya sopan kan ari di Bandung mah Garut Parahyangan beda aya bahasa teh lamun ka batur beda ka urang beda urang nanya ka batur mulih ti mana ka batur tah jang urang mah wangsul ti pasar Bandung henteu meunang kieu mulih ti mana oh abdi mulih ti pasar eta teh sopan teuing ka awak beda urang nanya gaduh putra sabaraha jawab ku urang oh anak 4 jang urang mah anak 4 tah beda lamun batur mah ka urang putra sabaraha sopan oh urang mun urang oh ieu teh putra abdi sopan deui oh kok mau ka Haji Pendi mah ieu saha ieu mah penjahat abdi tah jadi beda bahasa teh Bandung dah terus Garut Tasik Ciamis Masya Allah mantap lamun urang Tangerang boga kawau ulah ka urang Bandung urang Karawang bebeakan itu siapa sok kaju seri AA ya Allah eta geus disebut AA jang neng ta motor Masya Allah aduh diomong deh AA bade ka mana mobil jang neng mobil ya Allah ekeng bade ka mana ekeng tah eta ku bahasa BG ya Allah betah aduh coba di mah Haji Pendi di ka mana tuh sia nah ka mana tuh sia kadengena ge lain deui ngegeleger kana otak galedeg asana perasaan iya cerita urang abdi bade tuang heula bau kasorangan sopan amat ulah tuh ka batur bade mangga bili bade tuang heula mangga tah eta Parahyangan ka urang mah tulah tuang kayak adik aing dik nyatu heula eta pondok eta bahasana geus eueuh jang batur eueuh jang urang eueuh jang kolot eueuh jang nu ngora urang tapi lamun di urang di sopan-sopan teu betah bahasa urang mah ngeunaheunana bahasa sia aing bae asana seubeuh bahasa teh nah ieu mah aya jelema gede bangsawan ngadidik anak biasa dididik bade ka mana itu kan ya upami ditaros ieu pun ramah kan geunah dididik satu ketika nyana dididik mama hayang kieu ulah kieu ceuk nyana teh bahasa nu sopan mah nyanyi hayang kieu teh nyanyi oh nyanyi jadi upami bade kehampangan nu sopan sekali nyanyi mama hayang nyanyi tak berarti kieu oh sopan ayo satu geus bae nyana asal mama hoyong nyanyi dianteur ka WC eta bahasa sopan jasa sopan nyanyi kaki ieu nyanyi satu ketika bapakna ka Mekah pan nyana diurus ku nini nang ngurus nyana penting bahas penting teh ngomong nini hoyong nyanyi gandeng gandeng puting-puting nyanyi cek manehna ipan beda cenah ieu mah ieu ulah nyanyi kumaha ka tetangga engke bisa ditahan ku nyana tapi kan kitu katahan nini hoyong nyanyi pisan ih gandeng tetangga kumaha ulah teu kiat hoyong nyanyi teu kiat-kiat teh mata nyanyi mata dicepil nini bae cek oh kenging mangga waduh dikihang wer tah eta teh salah guru eta nu kos kitu teh eta eueuh di Parahyangan ge ai kiih kudu nyanyi mah tuh eueuh
paling kehampangan tah eta ngaranna bener guruna ieu mah atuh salah guru tan mantak korban nini waduh cek jana ieu boga injuk kieu teh aing menyanyi ki nya salah guru teu ulah salah guru komo Kangjeng Nabi ngadidik akhlakul karimah make aturan-aturan Kangjeng Nabi. Masya Allah, Kangjeng Nabi ngatur lain ngatur ti diri Kangjeng Nabi tetapi ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah iyalah tuturkeun Kangjeng Nabi ngaludahna Kangjeng Nabi mah ka dieu ka kiri lamun heuai tah make ieu tah tutu kekenca eta adab ngaran Kangjeng Nabi itu kaje pe di balantaran teu adab ayo wan Masya Allah kula can nyaho mah ieu Masya Allah toke eta naon ieu orang itu make adab fokus gitu makelah adab urang lamun rek ka WC make suku kenca lengkahkeun kenca ka jero sebab tempat nu hina adab Kangjeng Nabi macalah doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is abdi ngalindung ka Gusti tina setan-setan lalakina jeung setan-setan cewekna tuh Haji Pendi bagus cenah ya doa ieu pake dahar salah guru Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Heuy, doa naon teh? Urang ngalindung tina setan lalaki, setan awew kan bagus saknya teh. Eta kan salah guru. Salah guru tah ieu ya Allah ya Rabbi, mantap bentukna aja kos kieu. Salah guru. Kau ka masjid berarti kan suku katuhu. Terus maka doa Allahumma ghfirli wa ftahli abwaab rahmat. Nah, etalah aya cara-cara. Ka WC wayahna sing hade. Sebab di WC mah eueuh malaikat. Mantak sing hade di WC ulah lila teuing, eueuh malaikat, malaikat rahmat, malaikat kiramul katibin moal milu nyana ka WC. Sebab teu betaheun malaikat di tempat-tempat anu bau. Mantak kurang lamun di ruangan lamun hayang cepet wiridan hiji steril ke tempat teh bersihan kadua semprot make minyak. Nah, mun eueuh menyan eueuh masalah eta sesengitan geus urang kakarak ge maca sholawat siji dua malaikat hadir. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tunjina bihi. Di samping tempatna seungit ieu baham urang nu kaluar ti urang Quran sholawat zikir kaambeuk ku malaikat seungit kaambeuna lamun ikhlas lamun teu ikhlas kaambeuna hangru. Mentak malaikat asal dek asup baik kadinya kadenge meureun Haji Pendi maca sholawat Allahumma sholli sholat. Nah cek malaikat teh bareng ih kok kieu cek malaikat kok lain deui cenah ambeuna ieu mah cek malaikat bau korung boni mah jadi malaikat ge ngambe mantap teu dibantu ku malaikat sebab timbul ti qalbu nu teu ikhlas boga kahayang jeung muatan-muatan mu ikhlas Masya Allah seungit cek malaikat dia sholawat ku seungit-seungit teh tempatna seungit sholawat nu kaluar ti urang seungit akhlak sing ade wa inna ma bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Nah segala rupa dan ulah salah guru sakumaha tadi pencage salah guru pencak bahaya. Haji Pendi teh bebeja ka kula boga penca hiji besi dua cimande kula mah percaya bae
tapi sok rada dilirik-lirik we coba kuda-kudana kumaha ngajotosna kumaha sebab kan ngajotos ge beda aya nu kitu aya nu kieu aya nu kieu mah teh lain penca beurnya tah satu ketika belajar ke Demak ngana pepencaan di masjid Demak pepencaan aya nu bisa penca ditoel doang gitu saeutik ngaguling ye cenah si aing neuk ngarengkat bebeja mah nya aya penca bebeja waduh guys cakulai guys kajian ieu mah kieu bae heulanan saha nu pernah belajar penca di Haji Pendi berarti milu muridna kan bejaan si A si B si C pernah belajar di Haji Pendi atuh painya teu pernah seri-seri aja orang guruna nu salah nah ieu si Hade kulawa ngabejaan si Hade loba sebab kuari loba Syiah loba Muhammadiyah lain mah Wahabi geus puguh Persib lah ya hati-hati haras urang dekat sorga cepet ternyata salah numere lawang jeung jalan ka sorgana teangan ahli sunnah wal jamaah sedengkeun kabeh ge ngaku nama ahli sunnah wal jamaah hati-hati besi aya anu magahan teu kunut mundur musti aya nu magahan salat teu usolli mundur tapi sejarah nu ngaji ka dieu ka Cilong oke nu Kristen milu ngaji haju masuk Islam Buddha milu ngaji aya sababaraha tokoh Muhammadiyah di PAUD Muhammadiyah TK Muhammadiyah SD SMP SMA Muhammadiyah kuliah Muhammadiyah tokoh Muhammadiyah ngilulah ka dieu ngaji geus boga anak keduanya direnung Masya Allah ngomong di hareupeun simkuring cek manehna tatadina teu resep kana marhaba kuari jadi resep tatadina tara kunut kuari kunut akhir alhasil berbalik di Wahabi kuari ka ahli sunnah wal aktif milu ngaji ka dieu Masya Allah tah lamun Muhammadiyah jadi ahli sunnah Persis menjadi ahli sunnah anu Buddha asup Islam Kristen asup Islam Katolik asup Islam di Bitung mah Islam asup Kristen dibalik naudzubillah min zalik mana geus jarik bae pukul lamun dihitungan di Bitung aya di Cikupa aya di Belaraja aya careurik indungna lantaran anak seperti itu aya nu asup Wahabi segala aya nu jadi Wahabi ceurik bae bapana kieu ustad bapana anakna disakolahkeun di Semarang ya Allah ya Rabbi kuari ngalawan lain lalagaan akolotna kukulet ditah ka dia tuh coba anakna teu daeke maksudna nek ngobrol bae moal mal gunggu mah ngobrol lalaunat encan ngan tinggal ceurik bae sing ade ulah salah guru. Tah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kanjeng diutus ke alam dunia teh rek ngalempang-lempeng rek nyampurnakeun akhlak-akhlak manusia anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nurin beuh kanjeng mak seperti kitu. Lamun urang sering maca sholawat ke kangjeng lempeng maca sholawatna carana hiji boga wudu dua maca sholawatna ulah dihitungan tilu madep kiblat atau ngedeng ngigir madep kiblat turnyaho kana makna sholawatna baca ku urang teh sapeting dua peting katilu peting ngimpi kan lamun geus ngimpi ka panghijeng Kangjeng Nabi moal poho-poho
jeung eueun teu seunit kapanggih jeung Kangjeng Nabi mas seunit urang hudang teh tah urang hudang seseunitan aya keneh kula pernah di Garut ngimpi haju ngarendeng ieu nasarena jeung Haji Pendi di Garut ya Allah bareng dek ngimpi kapanggih jeung Kangjeng Nabi deuk teu jadi kukula diudak kunaon ieu teu jadi aya si eta ya ngimpi kapanggih jeung Kangjeng Nabi mah indah nikmat jeung moal poho-poho eta lamun urang ngimpi kapanggih jeung Kangjeng Nabi mesti awal moal poho kula bulan Ramadan darasaan teh kadinya tah lempang ka Puri di Puri pas ki soleh aya jalan ka ditu ka kaler bagus kula ditanya ja ieu mah di Picung aya jalan ka mana ieu ka Madinah nah ka Madinah lempang kula terus teu lila aya Masjid Madinah bener ja ieu mah Madinah cek kula teh ngan ditanya ku urang Arab di ka mana dua anjing enggak yeah. Ken duaan mah waktu kasolear Masya Allah urang Arab nanya asal di lawang cek urang Arab teu meunang terus neangan lawang unggal lawang ku urang Arab dijaga teu meunang cek pikiran lah mending naik ka luhur bae urang mah teu kudu make lawang nah naik ka luhur tak tembok barang di luhur jelema geus loba turun ka handap asup ka masjid Masya Allah ta eta teh impian model kos kitu teh teu daek poho padahal mah ka Picung mimitina di Picung aya jalan ka ditu tah sakali deui mah ngimpi ka Cisoka bareng jeung si ya Allah ya Rabbi itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah malam ieu moal panjang simkuring nya ya geus karasa deui tah rada tiris deui tinggal urang malam berapa sugan sehat kamari mah teu bisa ngomong-ngomong acan deui rada mentak geus catet Kangjeng lahir ka alam dunia ndek nyampurnakeun akhlak urang nu sakitu jauhna jarakna sakitu jauhna masana tetapi urang kasorot ku Kangjeng Nabi hingga urang teu hese capek iman ka Allah iman ka Kangjeng tur nuturkeun beuh di Cilongok lamun lain kasorot ku sinar Kangjeng Nabi moal aya muludan tapi ieu mah unggal musola muludan kabeh wallahu alam panitiana korupsi jeung teu na wallahu alam udah jelas muludan tah kos kitu nya ka insyaallah kula sehat urang teruskeun tentang akhlak Kangjeng Nabi jeung rahmat Kangjeng Nabi lamun urang nyaritakeun rahmat Kangjeng Nabi kumaha boro-boro urang kafir asup ka neraka disiksa dibeulem di neraka nyanakan nyebut Allah kafir wabeh kafir Allah ditempokan ku Kangjeng bareng ditempok kafir cak manehanana teh cak eta nu disiksa kafir ieu saha Muhammad aduh Muhammad bejakeun ka pangeran hayang balik deui ka dunya deuk naon deuk iman ka Allah iman ka anjeun sebab ieu gara-gara teu iman ka Allah jeung teu iman ka anjeun kami dibeuleuh di dunia kami teu wauh ka Allah teu nyaho ka Allah teu wauh ka anjeun wari mah wauh jadi nu mantap kafir di neraka bari disiksa bari Allah di dunia manyana tilok nyebut Allah tah sebab di akhirat jangan nyebut Allah-Allahan
ngeunaheun tadi istanarakana sebab wauh ka Allah kan jelema nu wauh ka Allah teh ngeunaheun wali wauh ka Allah nikmat solihin wauh ka Allah nikmat urang wauh ka Allah ya kuari diberelah kanikmatan sesuai jeung ka wauh urang ka Allah kafir mah kafir teu wauh ka Allah riweuh bae boga kubogana kaya ku kayana tetep riweuh bae pan urang mah di urang di Cilongok tukang ojek aya nu nyandung opat eta kan berarti kan nikmat jasa kan weh tukang ojek nyandung opat ieu mah hiji ge ribut bae berarti kan eleh tukang ojek tah ieu wauh ka Allah teh jadi kanikmatan nah kafir mah di neraka wauh ka Allah na Allah hingga hayang balik deui nya ka dunya endek iman ku sebab Allah teu iman tetep bae disiksa ngan kulantaran nyana Allahan diturunkeun saeuti panasna eta rahmat Kangjeng Nabi datang ka dinya kumaha coba Masya Allah sebabna Allahan tah lamun teu Allahan di akhiratna di narakana ieu beuki kenceng siksaanana oh aya nu uza lata teu wauh ka Allah tah kafir nu nyaho ka Allah mah di akhirat tangke Allah disiksa man terus ngan penghormatan ka wauh ka Allah rahmat Kangjeng teh datang ka diturunkeun saeuti coba atuh komo urang mah wauh ka Allah wauh ka Kangjeng Nabi ngalaksanakeun parentahanana asana urang mah geus moal aya harapan ka neraka bae kabeh pulisina abrina kabeh geus pokona sorga bae lah kecuali nu ngridit eta mah ka neraka heula lah tuh aju culak cileuk kitu bagona ieu bakal diteruskeun ya ke insyaallah urang lanjut ke bari jeung dongeng Kangjeng Nabi ke di mana sehat cukupkeun sakieu urang ngadoa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in ya Allah ya rabbal alamin Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.